Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa qakamatu bi'abdili mahabbataka wa ma'rifataka. Puji wa syukur panjatkan ke Allah Maha Ghafur. Rahmat wa salam ka dilimpahkan kepada ulama sadaya dan habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad. Wa kita ka para sahabat tujuh ka ulama sadaya muslimin muttaqina jalan ila yaumil qiyamah. Kami para sahabat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bersana kesubuhan wa ketarkin Bayi Haji Jajul Arum alhamdulillah hamdana soksanawas dina kaya dadamang secara zahirna. Tapi alhamdulillah yang tawan ka urang sadaya mantena biasa hadiah ditengah-tengah orang sadaya. Mugi mantena diteraskeun sehatna, dipanjangkeun yuswana, sehingga senantiasa biasa nyerengan dina tiap-tiap manakib pada kesempatan ikhwan wafat sadaya. Amin ya Allahumma amin. Barokah ya Allah Al-Fatihah. Sebuah ketaman, sebuah manakib, ikhwan wal akhwat muslimin hadirin rahimakumullah. Ikhwan wal akhwat sangat teruji dina situasi hujan ngerincik di wengi dugikeun ka ayeuna, tapi di masjid alhamdulillah pinuh ku rahmat Allah, sehingga urang sadaya salina di masjid pasti salah sahiji jalma anu ngamakmurkeun masjid teh jalma iman ka Allah, iman kana poe akhir. Jadi hujan teu aya halangan para pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah. Areuna nama morongkot diselimut. Kangge sasi anu ayeuna kedahna biasana digebu teh setiap minggu kedua. Tapi nu ayeuna mah kana minggu kaopat tirena Sabtuna aya 5. Sasi Muharram engke kembali ka Sabtu kedua deui. Kangge di Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya. Insyaallah Sabtu anjing urang ngabring di ngamakmurkeun masjid Nagara Kabupaten Tasikmalaya. Nu kadua ada kabar gembira. Sengkuring saeyeuna level haji dan umroh aya dana talang untuk hajian tanpa ada jaminan. Cekap KTP, fotokopina kartu keluarga, buku nikah, akta lahir atau ijazah, pas foto 4 kagenep, SKU, asuransi materai 10. Biasa dana talang 15 juta, 20 juta, 25 juta. Biasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi kayak nama kan masa tunggu haji teh kisaran 20 hiji tahun. Jadi lamun ibu daftar ayeuna berangkat ka Makkah teh 20 hiji tahun upami ngalaksanakeun ibadah haji. Mata upami dana talang, itu dana talangna dana talang porsi kemudian tak semihatin kemudian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin udah talakin biar kamari ya udah ditalakin sabada manakiban angka surah di masjid. Pangarsa Abah sakadati oge selaku murid-muridna bade maulid mantena dina sasi September biasa. Acarana seueur biasa
kegiatan seni, ngabubiak, aya wayang golek, sama saja bina. Maka sadaya ikhwan ikut andil. Untuk itu sadayana berpartisipasi untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya kami tahun kemarin mempersembahkan 1 ekor sapi. Rencana ayeuna hoyong 2 sapi. Diulah hiji wae 2 sapi. Jadi udah dirojong ku sadayana engke dibuatin kupon aya 50.000, 100.000, 50.000, 20.000. Nah, engke dibagikeun ka tiap-tiap madrasah kangge ikut andil mensukseskan Maulid bangsa Abah. Tapi mah kuponna kayak dibagi ke mana ngaparna. Ya sepanjang perjalanan ka Cikalong, Cikapoma sudah mulai tersebar. Dikumpulkan di Nawakosna. Biasa suka main jadi mudah-mudahan ayeuna langsung nikah. Jadi aya kena awahan para sahabat dina kitab Nafadhil Suhur atas kendala teh nyaeta zikrullah. Kumari aya pembahasan zikrullah sing kuring dalam kitab Tuhfatul Dzakir. Tuhfah itu hadiah bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi supaya nyambung tuhfah. Ari dikir teh subhanallah eta zikir, mengucapkan alhamdulillah eta zikir, mengucapkan Allahu akbar eta afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dia aya hiji riwayat dina kitab ieu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah afdhalul dzikri. La ilaha illallah teh sa'alus nazi zikir wa hiya afdhalul hasanat. Itu kalimat la ilaha illallah teh sa'alus-alusna kahadean, hasanat kahadean. Jadi aya hasanah aya. Saur Rasulullah, idza amilta sayi'atan fa'at bawa hasanatan tambuha. Lamun anjeun migawe kagorengan, ibu pernah yang kagorengan yang dosa? Saken jamadun ke salaki dosa teh kan? Hujan-hujan dia noelan mung dosa teh? Mah capek, nah gitu tak? Sekarang saya kata dosa capek, jadi Sarang. Saur Rasulullah fa'at wa hasan maka tuturkeun ku kahadean tamhuha maka eta kahadean teh bakal ngahapus kana kagorengan kana dosa urang. Qala qultu ay buntu kade qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilaha illallah apakah la ilaha illallah itu sebagian dari kebaikan? Itu narasna teh. Ngalaman Rasulullah, hiya afdhalul hasanat la ilaha illallah sa'alus-alusna kahade. Jadi pantas di mana urang migawe dosa sumping ka para sahabat tadi kita istighfar guru zikir si loba. Sabab istighfar mah kakara menta. Tapi lain ke mana kade? Ulah nepikeun ka kagapaham. Lah teu istighfar mah. Tah ku dikir mah tamhuha. Sabab hiya afdhalul hasanat. Sabab la ilaha illallah sa'alus-alusna kahadean. Udah buka deui Imam Bukhari jadi hadisna. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hutimat lahu arba'atul adabi tanfi minal kabair. Sahajama lu mengucapkeun la
nalika aya bahasa kitu moal bisa dikir seperti itu namun teu ditalkin. Maka surga sahabat di kitab Tauhid dinyakeun la yafidu faidatan tamman illa ditalkin. Maka zikir itu tidak berfaedah kecuali melalui talqin. Gitu. Melalui apa sih, Bu? Kalau ditalqin sadaya tacan. Ayo tacan. Ayo tacan. Oh ini sih, cung. Oke, banget. Lebar. Balasan jalma nu ngamalkeun sesudah ditalqin. Ayo urutan kamana la ilaha kamana kan ditalqin itu kan? Ilaha illallah. Khudimah. Dihapus lahu eta jalma arba'atu alafin 4.000 dosa gede. Alhamdulillah. Cing ayat tadi dia nu ngabogaan dosa gede 4.000. Lamun 3 kali narik dikirna seperti itu berarti 12.000 dosa gede dihapus. Alhamdulillah. Mata misalkan menurut dia eta masih musuh bener-bener. Dimimiti narik di handap pikir hukum teh. La ilaha illallah. Menurut dia masih bener-bener. Ya, menurut kita. Bayangkan 4.000 dosa gede. Kalau sahabat naos, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir kumaha lamun eta jalma mengucapkeun zikir seperti eta dosa geus beak. Oh. Dosa gede teh geus beak, jalma eta teh teu dosa. Da ngapain zikirna teu kaliwat ngeunah salat sunat ke zikir. Rasulullah ngawal qala yugfaru li ahlihi wa li jiranihi, maka dosa keluarga jeung tatangan dihampura ku jalma nu ngucapkeun la ilaha illallah. Maka sebenarnya tunggal nuhunkeun ka jalma nu kadikir teh. Ibu aya di imah di masjid kadikir misalkan kana speaker gane eta nu kocrak gitu. Kudu nama alhamdulillah kadenge. Kenapa? Sami'ud dzikrillah dakirun, ngadangu jalma nu keur zikir ka Allah teh eta jalma kabawa zikir ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Mata sing tarik zikirna komo tahajud mah misalkeun minum kebluk sare udang deui. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tarik di pamajikan udang. Itu pamajikan nu kebluk-kebluk deui, tarikan deui. Lamun didikiran pamajikan tertarik, nu tarik teh udah poe hiji deui senjatana. Duit sagepok, prok dipiluta. Pempelete. Sabeureuh melaudang. Gitu mah. Tawa parosot teh lah kali-kali. Itu hebatna. Pengersawan ya, orang mah ulang ada gua di sapatan kita, nggak diwujudin kanjeng Nabi, kenapa ada udah, ayat bahasa ayat, dinatai dengan mereka. Ibu ulang ngariweukeun Rasulullah, mugi kanjeng Rasulullah, rasanya bak, di payunan Gusti Allah. Umat Nabi Eropa, maka supaya benar syafaatan di ayeuna, maka muncul hadis Rasulullah. Nah, apa menjadi kepercayaan dalilna, kan kalau didohirkeun dalilna supaya ajegan nenean gitu. Dina kita anu tara, kan ieu rancung di mana ieu? Pasti aya keteranganna beunang eta dina tuh pakal zakir. As'adun nasi bis syafaati yaumil qiyamati. Jelema nu manusa nu panggungahna menang syafaatku. Aya as'ad bahasa nu panggungahna. Aya
aya bunga, aya pangbungahna. Ibu diberi duit 100.000 bunga enggak? Diberi sama ya? Lebih bunga. Kan? As'ad. Saja manusia anu pangbungahna dina poe kiamat anu menang syafaat Rasulullah teh man qala khalisan min qalbihi. Jelema anu dikir dina hatena. Mah beunang teu boga hobi mah. Da qalbi bahasana ge. Man qala jama anu ngucapkeun la ilaha illallah khalisan ikhlas. Ari ikhlas teh naon? Budak-budak deui. Bukan dina risalah Kusairiyah ayat al-ikhlasu sirrun min asrari udimuhu qalba man ahbabtu min ibadis shalihin. Ari ikhlas teh hiji rahasia tina pirang rahasia Allah nu disimpen dina hate jalma nu dipika cinta ku Gusti nu diteuneun dina hate saunana mursyid gitu. Maka khalisan bahasana jelema anu paling bagja di akhirat nu meunang syafaat Rasul jelema nu ikhlas dina hatena nancap la ilaha illallah. Udi uhu nu diteuneun min dina hate jalma nu dipika cinta ku Gusti. Pangarna-harna nya urang ge. Kagolontor ya. Bacakeun deui. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis akhrajahu Muslim diriwayatkeun Imam Muslim kama qala al-musannif rahimahullah wa huwa min hadis Abi Dzar di habisna Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya kuring mendatangi Nabi wa huwa naimun tapi ketika Rasulullah sedang istirahat sumping deui ketika itu Rasulullah sudah terbangun. Rasulullah kieu ibu Mamin abdin qala hasunna ta'ala dari kalian illa al jannah. Tidaklah hiji jalma mengucapkeun la ilaha illallah. Ibu-ibu kalau masak di karpetan teh baseuh di ruang eta teh. Hujan tuh iris. Kalau